Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan orang di kelompok Krishna bade ngampieun wawancara. Perkenalkan nama Abdi Krishna Yogantara. Nama Abdi Kusuma Jaya. Nama Abdi Hafid Rizal. Abdi Yogantara. Nyeri. Nah di dia Abdi sareng Mamana Dwi anu pemilik Japan dia. Bu, namina siapa Bu? Masa ibu mah ibu itu Tiraha ibu saha teh? terus ayah kurang lebih Di mana wae ibu boga usaha teh? mau di dia Sabaraha keuntungan ibu sapoporeuna? sehari mah kumaha ramena kadang piring 200 kadang 250 kadang oge nyampe sampai 300 Kumaha ibu salawaskan ieun konsumen puas? Jamina air airnya nyandak air dina bersih di mata air teras ieu no sering ngaganti alat-alatna kumaha tinggal Di iraha ibu ngamimitian usaha tuh? si mimiti ngalih ka dieu ngalih ka bumi dieu teras di usaha Jam sabaraha ibu buka jeung sareng tutupna? bukan nama tabu 7 engging tutupna tabu 5 something Suka duka naon anu balani selami dengan ngajalankeun usaha ieu teh? suka duka nama pami sedang memesen pami kekenyangan seueur seueur memesen Atur nuhun ibu sapartos waktuna diwawancara ku kelompok Abdi Bu. Nah barudak eta teh saiji contoh wawancaranya anu dilakukan ku kelompok Abdi nya. Hatur thank you atas nonton di video di kelompok Abdi nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalem. Kita ada majuan dulu. Majuan. Kudu turun mentasan. Wah, tentang wawancara. Yay. Sangat semangat jam 9. Bagus. Lanjut weh. Lanjut. Matang. Guys, aduh. Hobi. Hobi. Giây phút em gặp anh là em